suki anak adik Muhammad itu atau agengna nu disuhunkeun ti kaula nyuhunkeun disirnakeun tina balai sadayana. Allahumma sejanyigra aya balai teu nepi aya malak bakal sirna. Lamun aya teu daya izin Gusti nu Maha Suci kersa Pangeran nu Maha Kawasa Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti mulut.
alatan arjen lomani lesrahayat Jeloba kuikun aturan di tanah galuh suci. Ya hayam Allah sejalan harupan bakal ngantran jadi saksi agungna bebetulan. Kudu disinglarkeun ku sapunyere nu ngandung siloka kahijinan rekan jenderal. Asep tingali tangkal hajiwang di tapal wates nagara. Lamun gabuna ngapagedon hejog tanda kating triman geus mulang kasarakan. Ulah dimuluikeun ieu patelah Asep. Sabab perang moal bisa geus deui ku jalan perang Asep.
marah bisa dikawasan galih-galih hati leuweting. Kalau dibagi jadi dua wilayah kekawasanan, kulon jeung wetan, baik kandung hati lemah tapi sangat adil palematan. Iklar bala geus pakasan kiwari galuh makpat bangsa kajaya. Rahayu, rahayu, rahayu bumi galuh. Hakikatna ngebogaan ukuran jeung takerana sewang-sewang. Asup antara ade Muhammad dikokolapun sang pamake takuran nu diluyukeun jeung porsina. Aku bakal bawa manfaat kemaslahan hidupna kamulikan. Namun sabalikna Muhammad hiji perkara takuran anu kali leuwih